Oke nih. Kalau misalnya gini, lain lagi. Kalau misalnya Deddy Mulyadi dicalonin jadi presiden RI. Setuju. Dia yang motong. Mantap kali. Waduh. Paling setuju tuh. Kenapa setujunya? Biar apa? Rakyat Indonesia tuh sejahtera semua. Maaf ya Bu ya, ada tokoh di Jawa Barat, mungkin di Jakarta nggak terlalu terkenal, namanya Deddy Mulyadi. Maaf, Ibu berdua tahu nggak nih? Tahu. Tahu aja. Oh, bener, HP saya tuh. Oh iya. Wah, apa tuh Deddy Mulyadi? Kalau dia lagi kocak lagi di panggung-panggung tuh sama temennya itu. Saya juga lihat. Gitu. Makanya Deddy Mulyadi dia aktivitas apaan saya lihat. Demen orangnya humoris. Gemes Ibu jadi. Begitu ngomongin Deddy Mulyadi. Di sini beberapa wali kota begini. Jakarta. Andai kata wali kotanya kayak Bapak Mulyadi, Deddy Mulyadi. Gubernur dia, bukan wali kota ya. Itu kan bagus. Oh gitu. Itu kan jadi mendukung orang rakyat kecil, orang kecil. Jadi bukan yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu perlu dibantu. Oke nih. Kalau misalnya gini, lain lagi. Kalau misalnya Deddy Mulyadi dicalonin jadi presiden RI. Setuju. Dia yang motong. Mantap kali. Waduh. Paling setuju tuh. Kenapa setujunya? Biar apa? Rakyat Indonesia tuh sejahtera semua. Lain eta Aiman eta kumaha si Wakobra teh lain udah dikasih tahu. Wakobra Mang Cocot atau duka itu aya kabar pisan teu ka dieu. Moal ribuk gitu, saribuk meureunnya capek meureun. Kan keur ieu lain keur geus beres can Abah bikin saung. Sakedap deui. Oh, sakedap deui nya aja nya. Sanes eta Bah. Bieukeun urang nonton video eta. Oh, nu tadi. Oh, hampir kapancing. Panya teh naonnya? Bener-bener ngahina ka Bapak aing gitu. Eta we judulna reuas teh nyolot. Aduh, hari kesan nyolot teh berarti di luar iyalah di luar. Ternyata geuning pada setuju eta warga Jakarta ge hayang KDM Jakarta aya nu hayang jadi RI 1. Dan memang sih kinerja KDM yang luar biasa. Kapake lain ku Jawa Barat unggul. Ya. Dan ya orang teu hilap ngemutan deui nembe tilu sasi. Eta nembe tilu sasi. Ini tos seueur ieu nya luar biasanya. Bulan naon teh jangan aja. Di ieu teh Pak Gubernur teh dilantiknya bulan Februari. Oh, Februari. Oh, KDM teh nya dilantikna teh. Nya yang namanya puasa. Karek 3 bulannya prestasina 3 bulan tapi terus banyak yang ketar-ketir anu sieun teu kabagian porsi. Aya nu sieun teu kabagian proyek, aya nu dampaknya nasional. Iya, dampaknya jelas. Karena kan emang Jawa Barat kan karena 50 juta penduduk. Jadi mun cek ieu mah menguasai Jawa Barat hampir sama dengan menguasai menang lah mendina pemilihan mah. Nu utama mah kuasai lah Jawa Barat. Tuh eta si ibu-ibu tadi di wawancara geuning nya Haji. Naon? Setuju cenah di dieu bae digusur oge da pasti aya solusina sih. Eta warga Jakarta bisa. Padahal kan mereka mah cuman ya sama lah jeung urang masyarakat bawah gitu. Anu berpikirnya cuman kumaha urang ya hari ayeuna makan naon. Tapi geus kepikiran lebih jauh nya. Tapi pikiranna memang jadi kebanyakan Bapak KDM teh hayang berinteraksi jeung Bapak KDM teh tarasna mah kudu aya urang kudu aya wani heula. Wani nyieun tindakan. Memang sih eta kelemahan teh eta. Jadi hayang ketemu teh. Ya. Hari urang secara baik-baik jadi udah pada tahu itu. Hari Pak Gubernur mah ieu teh geuning lur amak jawaeun teh nih. Amakna teh sahari taeun gitu. Jadi nya nu kamari
jeung Isan dibahas kan anu Persikas kan udah baikan hari tadi aman beres aman deh. Jadi untuk berlarut-larut seminggu gitu langsung dia mah dipanggil. nya atuh tong maka daerah Jakarta unggul ada anu hayang ku Bapak KDM teh nya mode seluruh Indonesia ningannya minta Bapak KDM minta sabulanan lah cenah hari ninggal komentar mah gitunya kita memperhatikan komentar tiap daerah tuh banyak yang mendukung gitu ya. Itu tuh si Ibu secara tidak langsung mah udah mengetahui kinerja KDM bahwa KDM mah amun aya tindakan penggusuran itunya sok langsung aya solusi langsung aya ayeuna aja Haji mun mah dibere solusi dibere ganti rugina gitu. Jadi ente sembarangan ayeuna eksekusi diantepkeun malah mungkin ganti untung kebanyakan ganti untung Bapak KDM mah ente kawas nu atos-atos lahnya ayeuna dibongkar tepugu ieu kumaha ka hareupna tah Bapak KDM mah abdi mah muncul gitu solusina nya eta bah nu teu ka ieu teh ini baru 3 bulan tapi ini juga anu udah 2 tahun gitu teh rata-rata pemimpin teh ya gebrakan teh dina 1 tahun lah 1 tahun pemerintahan gitu aya gebrakan eksekusi naon ieu mah 3 bulan sudah berantai. Coba. Yang kan umum buat mengguncang di Jawa Barat, biasanya kan mengguncang di Jakarta. Biasa. Iya, biasa nama. Akhirnya berbalik. Berpindah. Iya. Termasuknya meren eta non teh jam malam enak kan siswa. Pokoknya mah jalan kaki model. Ayeuna mun gadang-gadang. Jangan aja kudu nikreuh, jangan aja ieu. Ke nikreuh jeung alah, nya. Lah yang kena motor wae. Orang nikreuh nguriling gitu tah ka sawah. Ada urang suka sawah ya namanya. Kan ka sawah teh nya kitu teh teu unggal dinten. Kadang meureun nya baraya sadayana sok ngaliwat gitu di sawah. Refreshingna di sawah urang mah. Jalan-jalan. Batur mah jalan-jalan urang mah ka sawah. Baraya sadayana ulah hilap di like, komen, sareng subscribe